cara Ki Bustami karena Ki Bustami teh lain ngaji na gagahna baheula kadira aja pinter ngaji ra kaya hoa zamannya na gelut jeung jaro kalis nyahoon kabeh kumaha memang gagagan Ki Bustami begitu nyana diudag jaro karis Bustami naik hartok jaro karis naik silima mobil jawara hadang tembak ceger turun ke Bustami di harapan jaro karis sakit buah pistol kaulinan bisa piking atuh Soeharto di tukang aja sorbannya dikebutkan Bustami lima cek jalan mana nu asli aing ulah makan dulu telah tuduhkeun aing nu asli bae mun sia nunjuk aing nu asli na aing geus tunduk ka sia Ki Bustami eta pistolna raga ka handap je Ki Bustami jaro karisna pistol raga oh kita nuduhkeun nu mana nu asli doang nah tuh geus tah eta teu kudu gelut jeung kiai mah ya kudu ya sorban kula ge nu kos kitu dibikeun ka Haji Pendi punya ada pakai ngebutan jahe bae aduh beres tuh lamun urang baheula inget kir zaman Belanda diserang Banten sorban kiai saha nu lompat ka laut inget tante lompat ka laut haju sorbana nyana teh di laut teh ta sorbana pake ngawadahan peluru di laut tadi langsung dibawa di ke darat Belanda laupatan kabeh jadi sorbana dibikeun ka murid tajang sia mau murid geus buaheun biasa pake ngawadahan kalapa punya ya Allah ya Rabbi Masya Allah para hamba-hamba Allah nu diijabah doa na saat-saat urgen wah ya nah iyalah tenor ti Ki Bustami pangisa tahun sabarata ulah keur beujeuhna kitu ya 81 82 ta eta kahebatan Ki Bustami harita bah kapanggih teh jeung Abah di dieu ka dieu pan babaturana cerita Ki Bustami bae aya Abah babaturana jeung kakakna Ki Bustami adina lamun ka Ki Bustami titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teu beas teh pakai celana pendek nyangan deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang ke jendela mana kakak ya biasa balik deh nya nama nguruskan itu geus teu kadeulean cakakan aya duit teh mana ibu dah diudang deh wae tapi ibu duit teh mana ho ya sia juga teh pokok cak eta teh paling haja urutnya eta Ki Bustami kadira alakrab Abah kakak aja Ki Bustami eta waktu harita kadenge saheng aju amprok di dieu ku Abah di Lalaga eta babacaan nu mana anu pake harita teh oh kieu masuk kitu entah nya Allah bacaan nu mana dibacakeun tah moal dibacakeun ku aing direkam sia parang sana oh Ki Pudoli geus kieu wae naon
tuh kudu ojol jeung sapi atuh. Aja geus beres, wah langsung dibaca sambarangan cakamat teh. Sok diturun-turunkeun ku situ mah. Seuri we tuh cek atuh. Eta lah aya babacaan jang perang. Entak ke lawan perang atuh emang kumaha kitu kiai mah tuh tenang we, sia tila. Kiai ngomong dia lah. Teu beres tuh kiai. Brengsek. Tah, lamun imah misah nu ngajagana aya ngan dhaif la atuh henteu dipeduli ku situ mah anggap eueuh nu ngajagaan. Ya Allah ya Rabbi. Tuh ya aya nu ngajagaan jelema kuat imah misah, kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tama elor geus diteureyan betul geus dibeten-beten kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nya kotok maju ngejat kotok termasuk nyana nu ngejat deui. Tah eta kos gitu tah gagah ya kibu soviet keur ngawirid eta tah ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna namun orang ripai colok pan make jarum cek masih kene asup cabut lamun aya getihan kene can jadi colok cek make jarum namun cabut jarum geus getihan lulus berarti nu paling lulus bet colok jarum tidak asup eta karak ripai na jadi eta lamun hiji ripai kos gitu jadi pede pernah puasa ripai colok ulah make jarumnya nama ulah luhur teuing jarum luhur teuing make bulu-bulu gitu make naon gitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh tah nah asupkeun ka asup tadi getihan teh lulus eta kan geus dianggap kusasa ge geus dianggap. Nah, ibu sawi lain begitu tas kawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter ngaragakeun maneh. Ge, emang kumaha gitu. Naik ke tangkal kalapa jara mah lantan lenger ti leuleut naik wae aing paeh-paeh hirup-hirup geus. Ah, datang ka luhur ngaragakeun maneh. Geuk, ya teh naon tah ku yakin ka ilmu. Seru aja pede geus gitu. Ngawirid naik ke tangkal kalapa naik datang ka luhur nya embung ngaragakeun maneh. Endahan ngaladowegan set. Kumaha datang ka kuari nu ngajadikeun satpam macan. Ya Allah, ilmu datang ka kos gitu teh ilmu. Eta ilmu teh kudu dicoba atuh. Lamun ilmu pecah coba. Datang ke kaulinan naon ya? Kaulinan kata tunjak-tonjok tungkas tangkis. Golok. Ayo golok. Lamun geus dipagahan makan berani. Main golok di luhur, main golok di handap. Ayo udah kumaha ge berani lantaran geus dipelajari. Jeung deui guruna lamun misalnya saya main di handap buat kabacok nyana bisa gitu tidak guru siapa kakarak sakitu bae ge cekel usap beres karak guru beneran ieu mah sanes kabacok yeuh siapa kena ieu kumaha geus kieu wallahu alam guru tetep bertanggung jawab guru gua di guruan pas itu mah bertanggung jawab atau guru aduh beres tau guru. Ya Allah ya Rabbi
eta guru pencak kesaktian Indonesia ia terketahui nu sebenarnya mah zaman Belanda. Ya orang Belanda jarago orang Indonesia mah. Sebab orang Indonesia mah lamun eleh dihareupan di tukang. Dibongohnya nama awas aing eleh dihareup ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia. Belon kan kos kitu ngaranna. Tah eta orang Indonesia. Aduh, Masya Allah. Panggil desa orang. Siapa bisa baca Quran? Bisa. Coba baca. Baca Quran. Diamalkan tuh. Untuk. Saya gawe naon bae tuh. Orang mah di dieu neuleuh anu di luar naon sia eta? Naon sia eta? Teu yaho baca da tuh. Nu di tangkal Ambon mah naon sia eta? Ya sabodonya ana hubungannya ana. Ada gedan tukang uduk bae ngaji. Wa yauma nasurum jami'a dina ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, jami'an kabeh, jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun ai nu kataklif teh hiji golongan manusia, dua golongan jin eta kataklif. Mantak di Mekah aya masjid jin ge. Ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh sampaikeun tah aya masjid jin. Mantak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tah lewat masjid jin aya eta di dinya tan mantak sing hade di dinya mah sing hade masih kene loba eta jin di dinya bareng deuleu aya nu ti Bandung jinna anu tempat Neglang jin lah. Tanyaan gue orang itu mana ya jin melulu ya. Nu eueuh teh ti Cilongok doang eueuh. Ieu mah sepi. Ti Cikupa loba bojong pang lobana. Boy, jin bojong datang ka dieu. Kelas jin. Jadi kabeh yang dikumpulkan baik manusia maupun jin. Sedangkan di kalangan manusia anu kafir anu mukmin, jin anu kafir anu mukmin. Ketika aya anu kafir anu dahsyat kekafiranana aya anu biasa-biasa bae kitu kene nu mukmin aya anu sekedar iman doang tapi maksiat aya anu memang sejati imanna kabeh bae dikumpulkeun di berbagai pelosok dunia diudangkeun ku Gusti Allah mimiti ditiup rak kabeh ngagaruling nguguling pangkal gunung-gunung anu laluhur dong gedong laut kabeh rata setelah rata tiup deui bus hujan cai mani tak 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 maruncullah manusia ti berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang zanab cungcurungan kajenting poe di mana bae zanab nama cungcurungan nama ieu aya bae kitulah sunnatullah ka kawasan Gusti Allah bea awakna bea tulangna cungcurungan nama tetep aya bae jang pijadieun engke ketika dihujankeun cai mani teh tarembul ti kuburan masing-masing kostoge plek 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 Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100 aya nu 1000 aya nu 2 aya nu 3 aya nu hiji di Irak di Iran wah pokoknya ti 5 benua Asia Afrika Amerika Australia kabeh Eropa kabeh harudang wah geus eueuh laut rata kabeh geus eueuh tatangkalan rata kabeh panon poe ngan saukur sahasta sadepa bayangkeun digiring kabeh ku malaikat
kamasar mauqif ngaranna di mana eta teh letakna munkuari diperkirakan hasil daripada riset para ulama di Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh nu mantap Kangjeng Nabi lah pangheulana hudang culat-cilet Kangjeng Nabi teh aina ummati ilah Kangjeng Nabi urang henteu mana pamajikan aing teu mana anak aing henteu mana ieu teh naon kitu ngaranna sobat-sobat aing langsung aina ummati di mana ieu umat kaula ai bahasa umati bapan urang ge termasuk umat geus pangheulana nya nama nu dipake kainget teh umat pan urang hudang sare teh hudang sare kumaha nu dia teh urang coba ge hudang-hudang teh urang teh keur boga bisnis tanah pangheulana nu muncul AJB dia teh orang SBPT can kumpul sial jasa ye urang hees lamun aya jelema nu keur boga warung udang warung aing nu gawe nya gitu lagunya nutup alhamdulillah lamun nyana keur boga showroom begitu udang 5 poe kamari poe ieu sabaraha nya ieu showroom aing ieu motor nu bakal keluar mobil nu bakal eta udang teh naon aya di benak hate sok gerak aja di hukum age aya jelema keur bobok ka jahe begitu hurang woi bibir nu aya jeung hunung gitu hunungna masyaallah pantes heuy majikan ngalamun lain ngalamun pikiran eta pikiran naon rahasia aya jero hate sok daon kira di pemerintahan begitu hudang tek nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan mah ya pemerintah ketua rombongan da iyalah teh karaya kabeh nu mantap deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah kabatur begitu urang hudang hees inget kana dunia apa inget ka Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang tak ingatna ka Allah insyaallah jeung sabaraha ieu oh jam 2 oh salat ka Allah hudang hees tah nu paling penting mata eta teh barometer urang aing begitu hudang hees nu dipake kainget naon aya nu hudang hees urusan kopi heula wah apa tah hudang hees geus kopi heula ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati da eta ya Allah ya Rabbi nah iyalah jang ngukur diri urang datang ke mana pangkat di hadapan Allah munggu Allah hudang heesna ingat ke dunia apa ingat ke akhirat apa ingat ke Allah etalah dicoba geus bal kaburu maca doa-doa acan manu karena itu mah hudang usap banget alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur jam sabaraha bangge deuleu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh waduh hadena baca doa aing teh kadenge ku sasaha tapi gegeraan aja kan cai langsung ka kamar sholli fardhu subhi rakaatain qadwan deres kene wa yauma nasuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu asim wabeh dikiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh wari urang teu bisa neuleuh ka jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kun kuari jin teh panarilu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parangsana kan ngarupana bae ngarupa Haji Udin Haji Opik nu ngarupa Haji Arif jin eta di dinya nangkot bae di luhur pundak itu nyari milu di luar budak ya nah ye bebelu ngadekeun kan bari geus ribet jin teh sia keur ngomongkeun aing jin eta
aja lah ditumpakan anak bapak tiupan celina nundutan katiup jin tah mun aya digigirin orang nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ya bakal ya urang ke dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alamna alam mahsyar digiring kabeh urang ya Allah mantak lamun urang dek merenung dina thariqah aya zikir pereum teh seakan-akan orang ulah neuleuh kana dunia jadi berarti ka Allah bae dek tafakur ge pereum mengalihkan sebab anu ngahayal ge pereum kan anu ngahayal ge nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkani ngaju mundur ieu usaha kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan perem ya perem bakit hayal pantak tafakur jeung hayal geser setik ngan beda tafakur mah aya kolom-kolomna pantak teu sambaraga atuh nuduhkeun mah tafakur teh pacar ngahayal lain aya tafakur naon tingkat mana itu hampir sarua aja ngahayal geus kitu lain nu ditafakuran teh naon nafakuran khalqu nafakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka maukif ke tempat nangtu rantung kabeh jelema Allah anu teu digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh kuari mah manehna lang teu asa digiring aya naon dararia aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu ku aing dia golok ngaing ujarana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah kitu tah kagiring bae kabeh ois pokona menuju gunung karang demi gunung karang kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata ya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ieu komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya tah kabuna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalaga di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat mata urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan Libanon aya nu setahun sekali aya nu sebulan sekali anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah dilangsungkeun ke ka gunung Qaf surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke ditu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul engke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya sobrosia keur nyaritakeun alam tak kos kitu tah acan mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya meureun pengertian geus betah dirinya bae atuh sia
pemau bodoh los kos gitu tak mau disebutkan itu ku waliullah ilminal musyarikina magharibina min ila qafin ila min qafin ila qafin tuh aya mentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho kok bentukna kararieu kok bentukna kararieu ngomongnya nanti nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya. Nah satu ketika kapanggila jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya gitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia Amerika Afrika gitu Australia benua gitu Eropa tah ieu mah di luar anu 5 eta mana ya dibedakan iya adalah Qaf tempat naon tempat para malaikat tempat para jin anu bararsih tempat para wali nu bararsih kok pula bisa kadi maha kawasa Gusti Allah langsungnya masuk Islam tidinya balik brai deui nyebrang deui brai aya hasil riset penelitiannya akhirnya masuk Islam teu saeutik urang Amerika etik orang Yahudi nu aya di mana baik ketika meneliti arasub Islam jadi hidayahnya macam-macam ya nu di imah bae nu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang terus insyaallah datanglah urang ka mahsyar datanglah urang ka mauqif baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman geus sama nu kafir aman sarua bae tinggal ngajeburkeun doa bendera masing-masing aya di dieu panggedena bendera Kangjeng Nabi urang wah bacaanna la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca hari lebay tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamatis sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah wah aya deui bendera Firaun si hade bisi masuk kadinya bendera Abu Jahal ge embung dipasang we eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal musuh-musuh make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae ulah cak Abu Jahal sebab di Cikupa aya anak buah ente kan supaya nyahoeun si ade ulah salah bendera wah mana cenah bendera Golkar neraka sia kajian kumaha neangan Golkar di ditu blon teh budak ustad deui tolol batur tipu doli masalah lah aduh Gusti Allah neangan Golkar di akhirat mal aya ketua Golkar na geus modar ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu ya Allah kabeh jami'an nah nu mukmin muttaqin aman anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nya geus tinggal di kerangkengan tinggal digusur ku ari maya jelema nu tadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk osok kumaha bergaul jeung setan ieu nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dia gede ke baju hidung yang ti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser bae Sukabumi lalu datang yang ukur mudah aya kararepet naon wah aya kararepet ban Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diundang ya ka dia iya aya permasalahan naon
aya dagang aju manehna lapor ka dieu dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah. Atuh tidak mau dituyul bae nu gampang. Eta kos kitu teh eta karena bergaul jeung jin. Ieu aya Al-Qur'ana lain lalaga. Sing hade ta ieu talar ayat ieu bae. Abeh sing ada ya ieu bergaul karena jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek ya kuai pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaos sia tah deuleu tanggal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos kieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu ser sahibul wilayah kudu kumaha teh lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik munaya bugis papais jin bagi kabugis para jin Masya Allah karim model lihat yelah ancak tak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deh kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajian kumaha lapor sia ka aing jadi kudu kumaha botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keun teu bebeja ka aing di wilayah aing hampura ayo geura-geura dituguhan ku aing di dieu ulah salah handapna rotian sia jasa setan ayo pada sia nu sok kararitu ieu aya di dieuna Masya Allah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi aya nomor yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapana geus cabut aya pakuan tadi beteung mun loba mah bisa pake ngabangun eta pakuan aduh setan juri goblok ieu kurang karari ieu dah geus etalah nu kos karari itu di mana tete tempat-tempat tukara itu aslina tuh dele di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deh tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana kara oh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panpun geus kadinya hayang boga anak aja nyokot daun teh ya diusulkan ka ditu ternyata tah eta kepalana ge rombongan anak aju ngaberleg bae pan anakna percaya pan nutu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ulah lo ngomong aya di Yogyakarta Masya Allah karim
di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah, nu berak dieu paranti muhasabah. NTB lain lalagaan, gunung-gunungna laluhur, paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah, belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya. Tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal, di dinya bakal aya nu ngarumbay, tah eta teh akarna bisa dicokot, kemudian nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbay kos caringin tah, naon ngaranna tah? Di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbay. Hah? Etana jeung daunna berbagai-bagena di dinya bakal ditetep diticingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam. Sarua unggal daerah NTB na seberang aya, Jawa Timur aya, Jawa Tengah geus karuhan, Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah. Si amisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan kaditu urang sok sejarah. Eta aya Cirebon, sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon, di dieu nu toriko, di dieu nu solihin, di dieu anu hikmat, di dieu anu kadugalan. Salah datang ke Cirebon, datang ke dieu zikir be ilallah 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 tekebel. Aya naon ieu? Cirebonan. Cirebonan itu sasar zikir, tinggal zikir. Masya Allah, hese diberantas. Tuh Banten sarua bae, iya Banten di dia kesultanan. ilmu kesultanan geus eueuh, tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat-hikmat. Aya ilmu kesultanan mah teu diturunkeun, sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan-jurusanana ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh, hanya tinggal ilmu kadugalanana doang. Dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna. Etalah ilmu jin. Datang ke Banten. Yang naon dia? Iya, kula nek geus ya. Dia nyaon teu ngai? Aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho masih. Nyaho bahkan bisa 500 tahun. 500 tahun hirup kan. Moal nyaho. Lamun sia hayang sareng aing gade paling dipandihan tuh ulah lagi gede jas. Ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari, khususnya Banten umumna Indonesia. Ye aing ye akar Banten. Pang-pang mana ulah nyaritakeun pang-pang. Sok aju calutak sia ka guru. Aduh, wahara jasa. Unggal daerah. Encan urang ka ditu ke Sumatera. Leuwih dahsyat teh ka Sumatera. Maung bisa ditaklukkeun gajah, bisa ditaklukkeun buaya, bisa ditaklukkeun. Ilmu Sumatera kan, Lampung. Maka ketua suku, kepala suku teu sambarangan di Lampung teh. Mentak timbul tulale gajah pakai cangklong. Eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu. Namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju ayah gitu gading gajah ngagola dicokot moal kebal deui modar cek ukuran. Tapi di ditu aya nu naklukkeun gajah, nu naklukkeun maung, singa dan lain sebagainya. Lempang deui urang ka ditu ke Palembang, ke sarua kepala suku kan leuwih dahsyat dibandingkeun jeung Lampung, sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung. Lompat deui urang ke Kalimantan, wah leuwih dahsyat deui ditu. Nu mantak urang Maluku, urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta, ketua MPR rajana ge kuat kang gede. Moal kuateun emang kumaha gitu. Ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut, kala luar ketua-ketua suku kepala suku ribut. Amerika ge sieun sebenarnya. Sieun atuh. Anu jelema hiber di luhur ngew. Cek Amerika waduh, mesin apa itu ya? Bingung aja orang Maluku emang tak bisa hiber, bisa. Ya Allah ya Rabbi, itulah Indonesia.
eta ilmu jin nu kasar itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu oh ambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha hayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setan lah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sekali nyana nu lurus dua kali kali itu ngaco gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika urang digiring kabeh di masyarakat datanglah ka mauki malaikat menyeru ditahan Allah ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wahai perkumpulan jin setan curi cing setan qad istakthartum minal insi biigwa maneh geus pohara pisan waktu di dunia bergaul jeung manusia nyasarkeun manusia loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh wahai jin wahai setan jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan berubah suarana berubah akhlakna berubah tingkahna berubah syariatna sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad nuturkeun syariat nah sia kuari bakal diadili tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaranana unggal sisi laut mah loba bae kanu kararitu nah ieu dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak-ngancak dan lain sebagainya anu tadi dicaritakeun eta lah pecinta para setan para jin ngomongnya na teh dihareupeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta baduna bi badin kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami sebahagian golongan manusia osok ngalep senang ka bahagian jin kitu kene jin ge da sok senangeun ke kami ngaku nyana dirinya ikrar lantaran deuk diadili intafal insubita zinil jinni lahum syahawat aya anu ku syahwatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit hei sia fasilitas aya di sia mobil sia aya siana keur sehat haju siapan ngora keneh duit sia loba babari kan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapenang panitah aing cak setan atuh ndek naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah mah urusanna jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah ka hotel sia hayang nu jangkung gede aya yang hidung leteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana sia yang Amerika aya sia yang Inggris aya sia yang Belanda aya sia yang Jepang aya sia yang India aya sia yang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah teu kudu ka hotel teh mah tah di dinya ge kawasan ambal aya lo bener ya
pan kanyawan tupan malam baru sempak kampal ya ditanya ya merekan pan di bordil merek nage Subang Karawang Cianjur tuh numbakan anak Bojong Cikupa terus mana di Ketos Putat Pasar Kemis Cilongok doang orang mucikarina Cilongok masial Masya Allah iya dia diling kayak istamta ba'duna biba'd kami teh ngalep manfaat jadi dukun kami teh terus dimanfaatkan ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan cek setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta ba'duna biba'd tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pemerintah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pemerintah boro-boro nu dihandap dan nu dinuhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunana di pusat mah tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo beneran nunggus kadeuleu eta geus hese nyaritakeun kos itulah setan deres ka pamarentah mah tengah digoda ku setan ge deres pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah mantak kunaon neangan dunya masalah engke ge ari geus yen pesantren majelis taklim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta juri teu nguntungkeun numpakan kiai ayo sih orang sok cicingin ulah sok cicingin saya jadi kiai ki ngamagahan ngaji ambil jurumnya sorok aju cicing bae kos kieu sia ya jadi wali henteu jadi solih henteu atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah yang orang kene kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuh wahan si anu ge sagedeng deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu dari DPR nu jeung ke negara kajeun tah mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadian imah majelis salim kosong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge geus sia dikiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majelis bukan bisa disebut buya sia setan aya bae nu ngariung tetangga lantaran tetangga deuk hajat nyana ngarep-ngarep diondang teu tolol tetangga teu nyaun aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teh diondang masa batur menang berkat esian teu nu pantes ge sia kiaina cak setan telu kiai ge nelu goblok ikan dongeng setan nih jadi siapa cara di setan kabeh pan iya kos gitu tah masyaallah karim iya horeng Al-Qur'an Pegol awliya'uhum minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya dirinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meuli sia teh tah atuh ku ari mah alat-alatna naon diantara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin ka dituna
anggur jin ka dituna ayo segala jin petakeun Gusti tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleuh khusus ka ambeku jin mahal teteh sacuel kieu bae eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seinget ku urang aja dararatang we wah anu kitu aing mah jin Gusti mah teu butuh kurang jitu siang mah kakasih ka dia datang ka layu eta nu jambringan datang wah iya ya raw di ditu cenah tuh aya merah delima gampang merah delima mah dek didatangkeun ku aing ku ari cepat beuli heula tuh aing tuh hayang naon apal jin ya aya tah kurang anggur jin dah ulah sakitu 5 kilo jangan naon tuh boga anak ijo pan aduh Gusti Allah aduh cabut dah aya nomor yang naon emak gede ya tah coba tuh tarik gara dina ceulina ge keluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina ceulina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh tong mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa teh mah tuh loba kan cak jin teh loba jadi sukuna ini kan itu oh ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun gitu bahasa aja lo mana belajar mana bentuk kudu dibejakeun ieu mah lamun di Ciruan teh datang ditimpa maliwat tatangga tuh eta lah nyala goreng ka tatangga teu puguh tegar ieu nu nyihirna jurig teh ieu yang ke diadili ge bakal nanti istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiyane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta ba'duna teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur juri nutur-nutur jin itu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas iyalah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun urang kumaha di pengajian si ade muriang bae lamun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge geus dibejahan kan ku kiai teh tak iyalah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa wah ungkapan manusia mimiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu beuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngakung ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah aya geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusia-manusana hei geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegi ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di dieu jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo geura undang jin teh ketikeun suku 3 kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia
ketiga deh datang nggak bentuk anu bentuk jin anu bentuk maung enak bosok serang jin kurang ngerti lain diserang endahan kaserang kan itu aduh kalau besar itu udah ada orang secara lahiriah ge bakal anu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas ulah kencang teh besi keluar kaca cepat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nyana tuh moal dimurah-murah karamah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakara kiwari basa bodoh dek di kumaha-kumaha gitu. Tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mujizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon teu mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret nagatu ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kaharep teuing geus ieu bae politikus dangkal nu dikaharepkeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun masalah kage karasa ieu karusakan moal teh ka kiai-kiai deui bae jadi kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di itu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha Masya Allah urang mun nyaritakeun tah datang ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu di kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ampalaya balik deui dia kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jadi setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan kuari tuh ieu ge begitu diadili annaru maswaakum sabaraha taun di neraka khalidina fiha tungtungan terus bae bohongannya nama teu percaya dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol khalidina fiha di neraka nggak monyet aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakarat bloon teh teh jelema neraka khalidina fiha jin-jinna jeung setan Masya Allah nungka pocong aya pan dengan duit pocong maka pocong nunga orai nunga buaya toyol neraka di nerakana khalidin fiha anu kabawa ku sawah jelema teh nuturkeun sawatna sawat ditumpakan ku setan toelan jelema mabok zina korupsi bali ngabono annaru maswaakum nerakalah tempatna namun nyana ngegelincir kafir khalidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat mun ditanya siapa pangeran Allah ai nabi Muhammad sia sok salat apa tilok lebaran doang boga samping anyar nang pamere iya tah iya
illa masya Allah, kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal awqatil lati yukhrajuna fiha, engke bakal dikaluarkeun ti neraka. Berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain, pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim. Leuwih dahsyat engke bakal illa masya Allah itu khalidina di neraka eta, tapi dipindahkan ke neraka nu leuwih dahsyat, nu leuwih parah. Aya deh nu dikaluarkeun teh ieu mah deuk dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh. Ieu mah jelema anu di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah, tapi mabok bae, tapi zina bae, tapi korupsi bae, tapi maling bae. Nah ieu engke di narakana tetep dikaluarkeun illa masyaallah, ngan dikaluarkeun manehna lisur bil hamim lantaran dahaga deuk dibere nginumna cai hamim. Ai hamim teh keringet-keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema anu tadi di neraka dikaluarkan diberi minum cai eta. Aduh jakna hayang ge kopi kapal api. Malaikat pabrik kapal api lagi geus. Wah, geus ulah jaritakeun kopi, susu aya ge cap bendera ya. Tuh, aya ge susu di Sarwiti deuleuh Gusti atuh. Ngalih tuh dina susuna. Sarwiti nu mana? Eta nu sok kusia ditumpakan teh. Embung lamun we bombong kenyot kusia. Nanah meureun ka mah yang sia eta kenyota dahaga lain ngeunaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu getih. Wah geus cek nya balikeun deui bae ka neraka nu tadi. Ieu mah sugan teh ngeunaheun cek nya rada tiis panas luar biasa, dikaluarkeun dibalikeun deui ka dieu. Satungtung encan beak dosana nu iman, nu mabok, nu zina, nu ngabunuh, diseseh dibersihkeun heula, digodog, disate di dinya terus. Mungkin 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Kakara kurang katoel ku seuneu urang bae ge kembang api na neraka seuneu urang teh kapan? Ngahumur iringna ge luar biasa, makan anu kabeuleuh mah teu kuat ku teu kuat aku panas paeh pandi ditu mah paeh. Iyalah sing ada nu nuturkeun ka setan, anu setan dijadikeun pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun ka dinya, melalui tukang toroh urang percaya ka kadinya, atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat, ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang. Ayo terus kepar ya mabok, ya zina, ya judi, ya maling, korupsi dan lain sebagainya, nyalahgunakeun hukum dan lain sebagainya. Iya engke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah, dikaluarkeun salat teh suga teh dingeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat. Aya nu dibere nginum suga teh mah ngeunaheun horengana leuwih cilaka, dikembalikeun deui ka neraka. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Inna rabbaka hakimun alim. Sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun, sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluknya, ngadamel makhluk, ngadamel pagawean dan lain sebagainya. Alimun, maha uninga terhadap makhluk-makhluknya. Tinggal sing hade ya urang kuari kurang kumaha. Kanjeng Nabi dilahirkeun di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah. Alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwallazi khalaqas samawati wal ard. Datanglah ka urang para wali-wali Allah, asup ka jero hate urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Diteruskeun ku para ulama warasatul anbiya cek Kanjeng Nabi, ka ulama maot teh lanur henteu diwaris, teu ngawariskeun kana harta. Ka ulama ngawariskeun sote ilmu. Al ulama warasatul anbiya, nu neruskeun sejarah, nu neruskeun dakwah Kanjeng Nabi,
nyaritakeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hukum wajib, haram, sunnah, makruh, ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala. Sampai ke urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan, melalui rajaban supaya nyahoeun alhamdulillah. Satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kaceun teuing urang mah terus bae supaya mantep iman ka Kangjeng Nabi, iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim hayu eusian dakwah asup ke jero hate alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah nu bakal dibere lahum darus. Begitu ngagilek saya tika yang boga motor kuaring redit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum nu redit tidak terkecuali siap dikejeburkeun ka neraka jahanam. Alhamdulillah ya rabbil henteu na ajar awab sia berarti sia ieu nu redit ieu kurang kumaha Al-Qur'an masyaallah karim ih sararieu mabok annaru maswaakum lantaran ieu setan dituturkeun zina annaru maswaakum nuturkeun syahwat kadukun annaru maswaakum berikut jeung setan-setan jeung jin-jinan ke bareng ka urang di neraka jeung jin. Urang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing atuh sia teh kunaon daek bae lain kitu atuh ngaranna kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter hese atuh sia mangsa aing kitu aing greget teh geus atuh aing geus sarua panas geus ulah ngomong geus urang ayeuna mah kieu gogolotrokan geus ulah masalah lain kitu jin atuh setan tadina tuh kunaon ieu atuh emang aing mah kos kitu tiba lagi jadi sia kafir apa henteu mah sia bakal aya harapan cak setan teh cak jin jin sarua aing ge ngaruang bareng ke ka surganya geus inden sia geus inden sok ieu keur panas na inden jin geus seuri di jero neraka sia teh kudu nuturkeun ka aing atuh aya teh di tukang dakwah ka neraka sarua bae setan sia kunaon aing Qur'an di aing hadis aing di aing aju Qur'an kiai teh ilmu di kudu daek atuh ditu atuh sia teh kudu nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ieu annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut suhartina gelut dieu ya sebari sabara lila kiai di dieu menurut malaikat di ditu atau 100 tahun kebal kaya itu oke ya guys neangan tempat nu istiqomah guys lah teman aduh istri sieun jasa tahyalah inna rabbaka hakimun wa kadzalika nuwalli ba'dha zalimina ba'dham bima kanu yaksibun. Wallahu a'lam bimuradi wa kadzalika kama matana sakumha kami geus tenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia manusia ka jin ketika manusia ngiblat ka jin eta teh adalah keur nyenangkeun jin nyenangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut sebunga amat lain bunga-bunga di orang mana tak bojong kayaknya aing diundang di goyana ayo aing serang jasa kira serang jasa jana lamun ka mawadang kudu lapor wae ka aing cieureun jasa ka aing bloon henteu tak urang lamun dideuleu ka jero na nu sok ngemat jin kos kitu nyana balik ka ditu kana garana seuseurian
seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tak tadina nyana urad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing jangan ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya gua ari tuh dua eta anak buah aing kolol tajin seserian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tanya tadi si kupaya tadi sok ngemat sok urad wirid beti penting teh deketan Gus ya geus kudu proyek aing we sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago jadi sarua pakai uang jago segala aduh ayat aja kerja wirid baik mulai hadir ditepak-tepak saya tak ulasin ada kebencong-bencongan kita sia lu datang dah wirida kurang hebat beren ieu menyana kurang mantep nu datang bencong tolol ulasin tetep sia kuari mangges lulus ya di mana-mana gangguan kemat saat di ngaranna aing Nirjan mah haji Nirjan tuh mah ieu Nirjan kok suara da jadi kieu aing kungsi edan aing mah aya nu uji edan tenang meme kula aya anak kula heula sangaranna Cunghin mamura dan itu Cina emang keturunan Cina ya. Mantak lo batu ngemat di Cina ya bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia ente sararial jasa jing iya lu kari wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu bara siap yeun kasenangannya na papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui macana usatal insi wa jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asi-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dadh zalimina ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah teh ningali masyarakat loba anu mararabok loba anu zinah loba anu maling pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres naik ka camat-camat teh sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna naik ke bupati nage atuh tadi nage nyana beak jadi bupati nage sekian ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kadituna hayang untung berlipat ganda berarti korupsi saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerenjeng hatena tapi pan setan numpakan bupati numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'anna sakedar ngayahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung syaitan eta pamarentah. Tah Qur'anna wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'd. Masyaallah. Lamun nyana sadar ketika ngadayekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyeg sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh
salah ngagunakeun aing teh aya tanah 05 kali dijual ku aing. Aduh pusingnya. Engke di akhirat aing kumaha ieu? Bener ge cek bupati tenang sama urusanana. Ge tinggal takol bae ku urang bosna titah mayaran deui nu geus bayaran hayang aman bayar deui. Aya nu 3 kali mayar bos teh. Apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim? Kongkong balingkong sarua bae. Nyen persekutuan jana jeung cabat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu. Nah, mulai ku ari merenungnya na. Aing ieu ambal aya mobil mah hayang nanaon ge bisa ieu. Aing ieu nanaon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha? Keur lempeng hatena. Jos si Nirjan. Cengeng, lurah cengeng. Bupati cengeng, jangan begitu. Ini kan zaman internet. Masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat. No problem. Jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah. Ayo bae heula ku ari mah ngompang-ngompang heula mungkin setengah jawab, enggak jawab mah hese. Itu cenah loba anu di kandangan. Alah soal di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi. Bagi doang ke jeung hakim. KPK disogok geus, main sogok-sogokan, no problem. Sia tah setan goblok biasa. Masyaallah ya terus ya. Merenung hanya 10 menit. Tapi setan numpakan terus nyadaku setan. Keluar deui jeung babaturanana. Berak selesai itu di ditu. Encan geus selesai. Asal SPPT itu kudu aya AJBJB. Geus jangan samaran sajieun ku sia tuh SPPT na engke bae ditanda tangan. Engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah hese. Ku mah jeunan bae geulana numpang meungpeung. Hayu bae geulana. Engke kumaha eta lamun ka ditu tuh bupati geus saya dileungeun aing tenang nya asal boga bagian bae menta 30% aing. Nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu. Yang penting aman bae, ayo bae geus lah. Oh ya. Ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana cerik di jero kamar merenung deui bae. Setengah jam nyana merenung. Sah pamajikanna lagi. Ka kunaon sih merenung? Teu kunana berapa rusing bae saeutik. Keluar deui budak, beres. Beres geuna tuh. Ih boga pagawean sakitu ge hararese mumpung jadi lurah. Hararese amat sih. Lurah geus boga sabaraha pamajikan. Ulah ngomong-ngomong, nu geus dikawin bae yang 7. Emang menang cak Al-Quran, ulah ngomong make Al-Quran. Da duit teh gerang ngaling. Duit maling mah tuh kudu make kos kitu. Tah ngaranna doang, teh mah ditikah ge. Anu di luar eta loba keneh geus ulah teh urusan aing teh mangke. Dia jeung malaikat, aing mah wau jeung malaikat. Setan bisa aja setan numpakan kata dini. Moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan. Geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana geus aya tapi nyana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Soeharto-Soehartona bisaan dan lain-lain sebagainya terus bae kieu ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Quran sugan teh eueuh di Qur'anna horenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar ge abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe. Wakazal dikabacakeun ye Kipudoli di ditu di pendopo ye. Wakazalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula. Nyana bae geus disesep wae sia. Nuwalli ada loba lain nyana ge ki tukang dakwah. Teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beuseuh teu dibere. Bedakeun ieu nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha. Masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazimun nafsah. Dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibawa ku setan aw yazlimur ra'yah atawa ngazolim ka rakyat. At-tajir yazimun nasapi tijaratihi as-sarik yazimun nasapi sarikatihi as-sultanu yazimun nasapi sultanihi.
pedagang ngagolim ke masyarakat nah ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan timbangan anak jang meliman ieu jang ngajual mah nu ieu nyin keuntungan anak lain 50 deui 100% teu bah teu naon ngandeulekeun ke di akhirat nah eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuhin kangkung aya di nyana katulungan kahayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuhin piring di aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuhin ieu teh aku benda eta masyarakat butuhin kura gaji masyarakat butuhin aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu wah komo nyokot kita nyung priuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya teu aya perpajakan dijieun kunyana pajakna sebabnya wauheun izin menteri perpajakanana nyokot nu ilegalna kunyana ditendenan didinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual kunyana 10.000 15.000 ndek kumaha coba emang aya kieu nu kasul loba omong sia mah teh rahasia perusahaan kok kieu nyaho bae atuh aing pan dicero eta atuh kieu ge ka neraka ulah loba omong kumaha ieu tajir komo soal beli jual beli tanah dan lain sebagainya komo sama jual beli soal showroom komo sama jual beli soal ya Allah ya Rabbi iya goreng ayat di dina ayat baeta diterangkan ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas pitijarati pedagang zalim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas bisarikati tambah jelas penyolong eta mah geus jelas mah ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas bis-sultan pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultananana dengan jabatanan teu nyaona naon rakyat mah tita ieu hasilna bahwa ka ditu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha jalan di kumaha duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh ambualaya duit mun kudu kukura dicaritakeun lain kudu ku aspal di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya lain lalagaan masyarakat kesulitan teu kudu dagang cokel perak wae di jalan jual rapih kabeh teu kumaha deui pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh kitu kene kota kitu kene Serang komo urang mun nyaritakeun Banten hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna iya as-sultanu yazlimun nas bisultan masjidna kitu-kitu bae makamna kitu-kitu bae kok gedean pendapatanna leuwih tibatan APBD Serang Masya Allah, deku mah nu mentak perebut kerajaan di ditu, nu ieu menang, nu ieu eleh, ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Henteu mikiran nu sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon nu sabenerna kok bisa jadi raja. Ilmu kesultananana naon atuh eta bae teh angan ilmu kesultananana perlu riadoh, perlu guru ka mana kudu guruna, lain kudu hantem-hanteman model kos kitu. Ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Pemerintah ngazolim dengan kepemerintahanan geus karasa ku urang duit anu diangkut ka ditu sabaraha anu dikembalikan sabaraha gecerit rakyatna buruh bae geus ka mana mesti atuh ieu teh pancena aya pemerintahan pemerintah teh pan ngurusan rakyat kami sebagai buruh di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat datang mesti ka mana tuh kami minta perlindungan anak pan beuteung kami malah aparnya nama pan naik mobil pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikan deui ka rakyat kudu kumaha tuh aing jeritan buruh geus teu didengek jeritan fakir miskin jeritan dan lain-lain sebagainya iya horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yazlimun nas bi sultani lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana kok aya rakyat anu teu dahar atuh bere bae tah secuil mah atuh teh kadinya deuk kumaha atuh hantem-hanteman amat
Namun dicaritakeun mah kula ka Pangalongan kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyeunaan batik jang keluarga Soeharto. Kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang. Itu harganya ada yang 500 juta. Batik 500 juta. Sampai termurah batik itu 100 juta. Tama teu kudu aya ASEAN benernya. Urang mah pan ku ari hareudeung yang batik tinggal batik. Nya mah nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok da geus teh eta hargana termurah eta 5 juta termurah teh 5 juta aing mah kumaha heran aing mah make eta gaya jasa benernya. Gaya jasa bener. Geus ka ditu da teu kudu dicaritakeun 100 juta, 200 juta, 300 juta, setengah miliar. Mentak eta atuh tes sabeuleugeuh awak pakaianna 1,5 miliar encan jam, encan cincin, encan kalung. Jadi lamun jeung kalung, jeung ieu eta sabaraha sementara di satu kangeunnyana aya keneh masyarakat nu teu dahar. Ya Allah, eta keur carita di ditu, gua di Tangerang mah bejakeun ku aing. Emang kurang gitu aing kabere pan. Bener pun. Ayat Gusti Allah ku kebenaran biasa. Fakadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dha. Ya Allah, bima kanu yaksibun. Numantak kaditu cek Ibnu Abbas teh idza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin wala amrahum sararahum. Pemerintah tergantung rakyatna, ulama tergantung rakyatna. Nu paling pertama sabenerna mah rakyat, sebab rakyat mah anu minta diurusan. Inilah perwakilan. Setelah perwakilan ngerancang undang-undang, nyin angsongkeun ka eksekutif pemerintah. Pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun. Berarti kan timbul ti rakyat. Sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat aya usulan ti rakyat ka rajana iyalah mesti diselesaikan. Jadi raja menyelesaikan jeung melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat nu sabenerna mah nu pertama nu kadua adalah pemerintah, katilu adalah ulama. Idza radhiyallahu an qaumin, di mana Allah ridwan ke masyarakat. Wala amrahum khiyarahum, Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan. Rakyat musyawarah, ieu negara urang beberes yuk. Urang ngajadikeun presiden teh kan geus aya di ditu teh endek aya ti Nasdem aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya Ical. Kan aya deui anu geus jemroh santai siapa nu nyaho aya deui Hanura hati nurani rakyat masyaallah ngeunaheun kadengena Wiranto tah mah aya deui eta minantu Soeharto saka ngaranna tuh siang geus kaberekan jadi nyaho aya deui nu sok mamau gitar teh hanya gitar tua eta jadi presiden ayo tah loba pikiran ku urang. Kemudian muncul deui ku ari Jokowi engke bakal aya muncul deui ke wanita sanajan dilarang ge ieu ku ari keur digodog walaupun ku kumaha ge sementara ku ari geus diperbolehkan wakilna ti Chinese. Jokowi wakilna Chinese temen paeh pan nya nu naek presidennya gitu kere undang-undangna baheula kan teu meunang non muslim jadi pemimpin nomor 1 nomor 2 tapi ku geus dimimitian ku Jokowi lamun engke kejadian ka ditu da bakal kumaha dipimpin ku Cina aya kiaian di jerona aya ustadan di jerona dan lain sebagainya aturan-aturanan geus. Nah ketika Allah ridhoan ka kaum dikjen karidoan Allah engke bakal ngutus seorang pemimpin modal kamari dat Gus Dur kuat jeung teu kuatna lain urusan.
Tetapi ketika Allah bendueun wa idza saqatallahu ala qaumin walla amrahum sararahum, nu bakal naik jelema-jelema anu kos kararitu bae. Eta teh kapan calon pemimpin urang can meneliti kumaha salatna walaupun urusan pribadi, tapi kan barometer kumaha zakatna, kumaha puasana. Eta kan jeung urusan dirina bae ge geus bener apa henteu. Ieu kan urusan halayak rame sa Indonesia. Jadikeun barometer kepribadianana teh eta kos kitu. Walaupun cek sebagian itu urusan sendiri, urusan pribadi tahu jangan tapi kan leuleuh pribadina heula. Lamun pribadina bae geus maling atuh ka urang mah dicok-colokan. Iya, tinggal pemimpin. Nah, tinggal kumaha ieu kahareupna. Artina Allah ridhoeun apa henteu sih ka negara urang, rakyat Indonesia. Ketika nu muncul nu kararitu bae berarti Allah can ridhoeun. Bendueun Allah ka masyarakat. Ketika Allah bendueun, tungguan siksa Allah ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Tinggal kitu bae ialah wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kitu keneh sakumaha nu tadi jin jeung manusia pilih nyieun kesenangan nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kami nyieun kekuatan, kami nyieun sosobatan, kami nyieun wilayah, kami nyieun pamimpin nuwalli ba'daz zalimin sebagian zalim kana sebagian deui nyieun persekutuan nyieun persengkokolan antara nu zalim jeung nu zalim. Partena partai zalim didukung kulo zalim, organisasi zalim didukung kulo zalim. Tunggu tanggal mainah, tinggal tungguan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dek kumaha coba di harapan orang kumaha sebagai masyarakat Indonesia, bagian daripada masyarakat Indonesia kula ikutlah memikirkan saha atuh nararaekna ieu. Da aing teh pan rakyat. Alah ulah didenge cenah kieu kos kitu sabodo aing mah didenge teh didenge tapi kan mikiran. Mata kieu loba nu ngadaengkeun kula mah kumaha cak kiai bae cenah mun cak kiai kadinya kumaha kumaha tah ieu geus aya ieu lumayan ieu jang jual beli ieu. Nah, lumayan ieu asal geus aya suara kitu bae kula mah nungguan kiai cak kiai kadinya cak kiai kadinya geus atuh tenang aing can diberena naon. Ke lamun gede sia ge dibere sia mah saeutik bae. Aing nu gedena. Emang kumaha gitu? Pan ieu ba'da zalimin zalim aing termasuk jelema nu zalim atuh zalim deui ka sia. Ieu nu teu barenda ti mah. Nuwalli ba'da zalimin ba'd. Moal bisa nyana korupsi lamun teu persekutuan jeung teu persekongkolan. Moal janam mabok lamun eueuh batur anu apa godos. Nu mentek ka dituna teh man ana zaliman sallallahu alaihi. Jelema nu nulungan jelema nu zalim deleukeun bakal dilindih ku Gusti Allah ka zalimana dadag eta. Jelema ieu partaina zalim, kuari ngadukung ka nu zalim bakal kabagian ka zalimna. Kiai kuari ngadukung ka dinya deleukeun kahirupan kiaina elmuna moal manfaat kajen ku kumaha dipaksakeun sebab nyana geus dulungan jelema zalim sallallahu dilindih ku Gusti Allah. Oh sia ngadukung kadinya lain ngadukung ka syariat geus tuturkeun ku sia berarti sia teh nuturkeun syahwat anu tumpakan ku setan. Ayo tuturkeun ku sia boga mobil mah boga motor mah kehilangan mutiara nu tadina ngaji di majelis salim aya 100 200 kuari tinggal 15an aju kuari hujan diprekeun ku nyana prek kagok tuh kan kos ari itu ieu akibat naon di tutulungna ka mana. Hadis ieu teh nyokot tina ayat eta man aana zaliman sallallahu alaihi tunggu tanggal main mata urang ngadukung si eta ke aing cilaka moal ngadukung si eta cilaka moal kudu kadinya lah teman-teman urusan penting macana ka beli mobil ai kadinya urusanna mah tolos taringgalkeun ku santrina bebeja duh tadi macana santri aya bae 78 wari aya 20 ge bangun deuk baralik bae kudu bebeja tak kaditu ka bupati ih masa kitu cenah emang aing mah kitu emang jadi sasakala saya teh kos kitu eta sasakalana gara-gara ngadukung kos kitu salah berarti nuturkeun syahwat setan berarti babaturan jeung setan ilmu Allah moal daekeun ngahiji jeung setan tinggal kitu bae mun ditoknolkeun ieu ayatna ieu kakarak sebahagian bentak annallaha idza arada bika min syarran wala amrahum sararahum di mana pada dek ngahancurkeun masyarakat budaya jeung agamana nu maruncul jadi pamimpinna engke bakal nu garoreng bae dipilih ku rakyat beuki hancur beuki goreng tunggu tanggal main siksa ti Gusti Allah. Mantak loba kiai kok salila ngajabat SBY keur carita loba amat siksa kula mah tidak ngomong ieu mah carita-carita ti batur
wallahu a'lam. Kumaha teh kayak wallahu a'lam geus kitu bae pokona mah. Nu jelas mah kaharep heula nu geus bae heulanan. Ieu nu kaharep nu bakal calon pemimpinna bejakeun ke masyarakat. Sigade salah milih. Emang kumaha kitu? Ulah salah, nu teu mere udah pilih. Siapa blon? Siapa blon? Siali deule Abu Rijal, sosok Abu Rijalna deule zahir jeung batinna. Dan lain sebagainya. Oh, cedak kiai mah eueuh nurada bae atuh nurada. Nurada mah eta nu jenggotan. Ayo siapa udah cocok bae tolol. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Silih dukung nu zalim jeung nu zalim deui, silih ajukeun nu zalim jeung nu zalim deui, persekutuan jeung persekongkolan bima kanu yaksibun. Kana naon nu kumanehna diusahakeun akhirna terjadilah seperti kos kieu. Ieu teh ku rakyat keneh bongan urang milih si eta DPR-na. Bongan urang milisi eta DPR-na panjana nu deuk mamawana ieu nagara teh pemerintah nu bakal ngalaksanakeun anak kiai ilu ngadukung ajur kabeh. Wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu persekongkolan persekutuan nyeun sesenangan dikanarakakeun sarua rakyat jeung pemerintahna ge anu zalim bakal akur sarua annar maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min dzalik. Mantak mah hese teh jadi kiai mah sanggeus da cicing di imah. Keur mondok mah ngaji amil jerumnya bisa. Ngaji alfiah juar pak bisa. Naik goi tulus sulu kudul cuman naon kita jamu jamu alhamdulillah. Naik samsia kudu bisa. Maca tafsir alhamdulillah. Jadilah kiai mah magahan ngaji. Masyaallah mantap. Ternyata teu boga pagawean batin didatangan ku lurah, datangan ku camat, datangan ku bupati. Oyag hatena, milu ngeungkeuy ka ditu, eureunan jadi kiai. Pagawean kiai teh ya, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede. Balik di pondok tas perang jeung hawa nafsu di pondok teh. Ngaji gadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kudu boga pagawean batin di imah teh tuh teh. Ketika jeung tatangga teu ngondang tiis alhamdulillah. Ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin. Ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin. Kok kiai alhamdulillah aing mah teu rek ngaharep ka sasaha da ka Allah tiis aing mah. Batur deuk kumaha ge aing mah sabodo bae. Nyarekanan ka aing heg gae, da aing teu salah-salah teuing. Batur nyaci maki ka aing heg bae. Batur deuk kumaha ge heg bae. Tetangga sekitar ka aing mah da aing mah teu rek ka manehna deuk ka Allah. Teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean. Penting hudang tafakur, salat, zikir, geus tentrem kiai teh lain haju mimilu kagolkat. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik mun aya geus kiai nuturkeun golkat na'udzubillah min dzalik wa 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 min dzalik. Naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur. Dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres. Ieu keur carita deuk dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana. Tah, nu bagus mah geus ngadoakeun bae kiai mah tuh. Boga pagawean sorangan, zahirna magahan ngaji, batinna keur ka Allah, tentrem ngeunah. Tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri, ngahareup ka masyarakat, ngahareup ka pangajian zahir jeung batin cilaka. Zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji, batinna maka Allah hayang meunang ridho Allah. Ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajin, ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lamun no problem. Ketika aya nu ngaji di majelis taklim tapi nundutan bae masalah. Enggak sama urusannya anak urusan urang mah ngaji bae nyampaikan hate bae hayang meunang ridho Allah, teu hayang dimulya-mulya teh. Tah eta kakarakos kitu jadi. Geus boga pagawean anu leuwih berat tibatan partai, tibatan organisasi ka Allah ngaleungitkeun nafsu-nafsu nu tadi nu jadi kendaraan setan. Iyalah supaya ulah tergelincir lamun kiai geus mengarah kadinya. Insyaallah ke rakyat mah jan nuturkeun ka kiai, yuk urang jadikeun ieu presidenna ieu nu ieu. Nu mata kabeh ka kiai bae.
Iya lumayan ya nama gitarnya kolot ya. Siap. Ayo sakumaha jin jeung manusia anu tadi silih sesenangan dikanarakakeun ieu ge sarua ba'do zolimina ba'do sarua nyen persekutuan persengkokolan baik organisasi nu teu eceuk partai nu teu eceuk pemerintah nu teu eceuk didukung ku rakyat nu teu eceuk sarua nu teu eceuk pada nu teu eceuk deui wa kadzalika sarua annar maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min. Mudah-mudahan orang kabehan dibuka mata hati orang sehingga nyaho kana bener jeung hak orang bisa ibadah ka Gusti Allah nuturkeun nu balalener melalui syariatna ngaluarkeun anu zarolim nu diajak ku setan-setan sehingga orang maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya ma'syaral jinni wal insi wallahu a'lam bissawab.